Mangga ti payun pangersa pabesan karemong koneng kabayatur. Pabesan aya mangga diantos ya. Mau ngiring ngahibur seorang. Nu gaduh karembong koneng saurna. Mangga pabesan. Pabesan sor majang-majang pamaska bayah hejo sinjang naka jawa gening pabesan sor nu surup kenapa tobat maha pabesan aya neng sor rencangan pabesan hidup pabesan tuh gening pabesan sor wah rek wah tong udah janji pabesan ini nuhun pabesan nu bageus tong tuluan aya pabesan nuhun pabesan hop titipna yes nondakanya tagening rek soaya ibu besan aduh sawas titik nasi titik wah mungkarana padu keut palangasian ibu besan nuhun ibu besan tagening tagening ibu besan kuda kodok sor di rata-rata hidup pabesan ibu besan nuhun ibu besan aya ibu besan sor ibu besan nu ngabuat rag-ragna aya ibu besan nuhun ibu besan ibu aya palidina dikoncorkeun ibu dikodok ibu besan sor ibu nu ngawina teu acan di rata-rata manawi aya Kore mau setran palangi isulamku atur nuhun herap ibu besang aya ibu besan ai panganten mau majeng panganten ku assalam ajang majeng panganten besang hate asa sebagai dikirimi kumarong di belah saurang gumalara di panangan urang cipageus bageun di rata-rata terang bulan ulah nyeun kaawon cipadas deui margi deui di pangeran tagening wah di batana jalan galabungsu what asa tong kalegok wae asa tong kalegok wae tibatan abdi dipalsu asa tong dipoyok wae ibu besan asa tong dipoyok wae panganten aya aturan sor panganten kadua jauh pangan
Penasaran pengantin. Tibatan jalan ganggu asuh geningana panganten sakalian nuju bagja asal tongak ego tibatan abdi di Budi. Nuhun. aturana kanggo panganten sakalian nu bageun cobi Oh. asal tong dipuyuk bae. Hoyong nabi mah pabesan tah. Dasar jodoh Dasar jodoh. Aduh.